Ya, menang orang Garut jadi Jagger, menang tong di dia, tuh di Jakarta, tuh di Sumatera, tuh di Singapura, tuh di Malaysia, tuh di luar negeri sia jadi di Jagger aing resep. Ulah aya melisung sia jadi jagoan di lembur serangan, ngerakeun jadi jagoan di lembur mah ngerakeun. Ari jagoan mah kudu di lembur jagoan mat lemur batur. jadi Jagger di lembur ngerakeun tuh di ditu punten turutan tuh batur jadi jagoan di urang nek jadi tukang nagih motor tukang nagih duit batur di urang saeutik wani sia di lembur jadi Jagger rek naon bener tak urang Garut mah terkenal tukang bubuara tukang ngalampar mantake baheula Jagger Tanjung Priuk urang Garut ayeuna geus eueuh Jaggerna balik lemur aing abok kade ku aing sia gitu nah ieu robahnya ngartos jadi ieu lain ngan saukur karnaval budaya sanes ngan saukur karnaval mahkota binokasi sanes lain ngan saukur napak tilas pajajar tapi ngawangun sumangat yen urang teh manusa nu boga akal boga pikiran jeung boga rasa mantap oh gitu hatur nuhun ka Karaton Sumedang Larang janten salajengna Kabupaten Ken daerah-daerah situs-situs sejarah bade direnovasi ku Pemprov Jabar ngan ulah loba teuing kuncena lieur aing di Garut mah kuburan kuncen tapi kadalapan hiji kuburan atuh aing teh lieur kudu nanya ka kuncen mana ieu teh nah ieu kudu dibenerkeun hei saha wae ge eueuh jelema nu beunghar ngurus nu kitu geus serahkeun ka pamarentah urang beresan urang rapihan meungpeung Jawa Barat dipimpin ku duda bener tak 400 miliar satahun pan ayeuna mah 4 triliun jadi gubernur pencitraan we tong gawe teu siga ayeuna unggal poe di demo aing ku sarerea diancam kuring memilih jalan urang Garut naon hartina kajen teuing aing jadi pamimpin dipikang ewak ku sarerea asap aing boga pepelakan dengan Jawa Barat kahari daripada aing jadi pamimpin ukur ngadon modal ngadon hees ngadon nyokotan duit negara tapi kita boga karya pikeun Jawa Barat kahari 1